Oke, pribadi ketemu lagi dengan Jennifer. Ada Almaji, Idoy. Mak. Soton. Oke, buat semuanya yang belum subscribe, di subscribe dulu. Tapi nggak apa sih. Tapi bohong. Subscribe ya. Oke. Siap. Aduh, kenaan ke di sok dah. Di rear bukan duit euy. Udah ke mana? Ya dah. Anjir, ada warning kan. Aduh, aing. Hai, cek kana wae aing. Gusti, si Endu tibu budak batur mah ceurik ieu mah malah salto. Batur nginum susu ieu mah malah ngenyot tabung gas. Gira mangkat soge ka ditu, neangan-neangan gawe atuh kos batur. Alah, si emak tanangan gawe. Terus lockdown mah hese mak. Kerjaan zaman lockdown ge mah, asup gawe teh kudu make ADM, kudu duit. Leung asup mah henteu deui. Andal mah beli ge ah. Ini buat kene dah. Nya kuli-kuli macul atuh ka ditu. Alah, joreh ah, emak teh kudu macul jeung mah. Macul panas. Ngurus tunjung. Gak kena. Aduh, gira mangkat soge ka ditu. Tah lebok kena aja. Geus 5 bulan kuring bobogohan jeung manehna tapi tacan bebenangan sakukur sarebari. Emang nyanyi tadi ngabaca kos manuk cipo. Janji ti bedug subuh can nongol keneh wae ngurus tunjung budak teh. Teu bisa dicekal pisan omongan anak. Meni kuat aing di dieu mah ti tandur tepi ka geus arasak pareo gitu meni geus ngareun. Saha dua ngareun. Jam sakieu meni nini geus mandi 2 kali wae kieu mah. Can datang keneh wae. Apal sorangan aing ngerek nyampur ka imahna geus sieun ku indungna. Meni kuat uyuhan boga indung kitu daek aing mah. Paling mah diserahkeun boga indung kieu. Geus saya mending keneh neangan di indung lain ku aing bapak aing saha kawin deui. Terus tunggu bener mah digodog mal geus asak tigana. Aing mah boga emak galak, boga bapak kawin deui. Jeung bisaan teh geulis lamun ngilu jeung bapak. Ki bogoh ka emak teh awet. Si Doy aing. Doy. Buah budak teh. Ah, kok nyari digajah digajah paling digajah paling. Woi. Ilik tuh jam baraha ayeuna. Bulak anjing. Heuh jam baraha. Sia mah kos teh nyawa mah aing sia mah. Kana boga indung itu teu kilo mas aing mah. Laku, atuh kan tukang bawang ku aing teh laku. Aduh, Doraka si anjing doraka. ah, mah aing doa ka aing ege, boga emak geus kitu patut cuma goreng deui. Ah, pusing deui teh. Bawa isuk bicara kanan, rubugan. Ngomong wae keur matolat ngomong wae. Pusing. Sia mah meni tuh tempo aing ditandur na ieu nepi geus bareukah. Tempo tuh ilik. Ti usumi bibingan darepong didinya saya tanur. Meni nepi ka bekahna karek datang. Meni urus tunjung pisan sia mah. Lila. Nangis ngomong wae ah. Ya, mah gandeng. Rumah Lila cebrok wae sia mah. Meni anu sajieun pisan meni ngurus tunjung. Ya, aing hayang nanya ayeuna. Ah lo batanya aing rieuh teu lulus sakola loba pertanyaan mah. Sia mah. Aing hayang nanya. Serius. Aduh aing mau serius ah. Ya, Doy. Naon sih gebag-gebug dari tahunan eueuh semua. Dengekeun heula atuh. Naon deui gebug desa? Ieu bisa mah. Nah, aing iket teh dipakaiana di dieu. Lain di dieu. Iya, sieun aing kamari ge dipake di dieu mah. Alah, berangan sieun nahan sia. Bahasa zaman panyolokan blon. Kunaon? Ditawar 150 juta teu dibikeun ku aing. Aku baheula. Semua tengah teh pisan sieun makan aing makan aing. Aku yang dijual ka jeung teu? Sieun pokona mah. Cina kunaon sia? Pas zaman panyolokan. Majar teh iket aing rek jadikeun jimat blon.
Halah, 150 juta. ilok ah. Ilok Tawarkeun sok sia iket sia 150 juta ka ditu. kasaha. Itu kemarin nyalon lurah. Oh, ilok ah. Ini bisa maaf gitu. Aing sirahna. Goblok sama. Mana ku aing teu. Sieun teh hidang aing ke ka ditu ka dieu sirahan. Makana ku aing dikeun bisa ditawar deui majar teh ka ajeun aing daek 150 juta tapi jeung sirahna. Sama saudara bener ngomong tuh. Sia tuh da ka dieu telat. Mending geus ah mending gebahan tuh manuk sia tuh nyanyi-nyanyi Nyanyi, bisa gitu dong, ah. goblok. Nyanyi tuh ah. Tengenaheun. Yang kedua tuh ah. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam cinta. Mang geus ah. Sedih hungkul sama lagu teh ah. Mewakili perasaan. Kenapa ya? Kok aku jadi inget tingkah lakunya Amajid? Apa aku jatuh cinta gitu? Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Ya tunggu deh, kan aku udah punya pacar di kota. Udah deh. Iya rasana hirup balangsak teh geuning ya Allah. Kaduhung sagede gunung. Indung jadi TKI. Boga adi hiji-hijina ge mangkat ngarantau buburuh. Kudu namah aing ieu teh nu jadi gawe teh. Sakabeung masuk hayang ceurik aing teh. Sakabeung mah aing sok hayang ceurik. Dengan pagawean da usin corona kene ayeuna teh. Abong aing jadi tukang ojek. Tukang ojek ge sepi wae orderan. Sok hayang pae ari geus kitu lah. Gusti. Aing pae mah hayang ka surga aing teh. Embung ka neraka mah panas. Ibu hirup balangsak aku aing teh asup surga. Ka neraka atuh da panas. Sok hayang mau kabur jenit perari geus kieu teh. Ngomong-ngomong budak kamaran aku sarepi. Bawa-bawa. Duh, alah, hanya motor segera mogok. Selesai ini. Aing hirup jauh wae. Perubahan profesi tukang ojek. Anu ojek gara aya, penumpang sepi, di motor segala terhirup. Astagfirullah. Aing mikir ayeuna ieu. Aing kira-kira mungkin aing sebenarnya lagi tukang ojek. Tukang ojek cupu ayeuna mah kedeng-kedeng. Aing mau jadi penyanyi. Jadi penyanyi naon ya kira-kira? Aing lamun kira-kira jadi nyanyi lagu dangdut. Aing ibu godegan kos rumah Irama. Aduh, aing sakal mangesokan jakal baheula sekolah teh bener. Misalkeun aing sekolah baheula bener coba nilai alus aing. Ngeunaheun meureun ayeuna teh. Gawe di banggaring harapan komputer kos batur gitu. Nasib aing kudu kumaha ieu. Selain jadi penyanyi jadi naon atuh aing. Kemari aing aya anu mesen ojek ka Bagdad juga pas jauh aing teh kira-kira waedan tuh. Lockdown si gara-garana itu lah, coba mau lockdown ampun nya aing beli pada yang jelas mending aing yang tukang bensin lah. Mesti kanjut kundang ya tinggal kanjut nak kundang nama eueuh.
hari usum lockdown teh tuh gak duit. Bener sok si Idoy. Ngajakan awewe mah ke mall, lain ke sawah. Aing minta ngajakan si Jennifer ke sawah. Abang kok aing di belak sakeun ka sawah. Cik, si kasih sa Idoy jeung si Andu. Aing jem duit ke si Andu sugan ah. Ya, geus apa? Boga indung gitu mah. Kepuja bapak sia eueuh. Indung sia mun bisa mah ditahu deui. Udah aya rungsing. Cek aing ge rungsing tuker-tukerkeun ka tumblag. Tukerkeun teu meunang. Itu. Kabarana sih euy, kadieu euy. Sia eta mah bedog. Ye, aing tos tan solo. Tunah lah bedogna sieun. Tah kitu. Hai buru. Dia lah diuk set teh. Kabarana. Sepen di rarewas. Dog bisa tuker-tuker bae. Lain. Buka bina. Itu sih dia. Kunaon sih teh? Langsung apa lagi? Ya, tak banget digoreng gitu, digoreng-goreng ke rumah goreng teh. Kunaon aya sia jit. Si Idoy nu goreng mah peujeuh goreng ripuh hirup deui. Aing ngajodoh ge. Jem duit aing atuh dah. Ya, daripada ngejebet ka aing, aing minta jual kopea. Apa ya? Heeh. Dikenaon sih teh dijual ilok laku kilo. Dengekeun, kopea mah di kilo mau menang 1 kilo. Iket aing kamari pas nyalon dulu lah. Ditawar 150 juta, Blon. Teu apaleun. Teu apaleun. 150 juta. Jadi jimat tah mending sia tawarkeun kopea sugan laku leuwih ti kitu. Ya, jimat. Paragina jimat naon, Bro? 150 juta. Abang banget aing kasih pieu mun teu percaya. Cik banget sia kan goreng jelaskeun tuh jeung nu goreng deui. Gorengan kena si itu. Teu percaya ayeun 150 juta. Jangan Bro, teh 150 juta sih ditawar. Heuh, sia teh 150 juta. Tanyakeun ka Sindu. Iya lok, Du. Oh, bener. Teh 150 juta. Kan yang jadi sirahna. Astagfirullahaladzim. Sia mah cak anjing geus tawarkeun. Mang geus tong jem duit sarua ka begitu bukan. Aing teh nek nginjem duit ka saria teh datang ka dieu teh. Kunaon emang mun nepi ka Adi aing na itu teh bukan duit minta dikiriman ka aing di dieu posisi aing di kos kieu. kunaon emang teu bisa balik ka sia. Lockdown cenah. Naon lockdown teh coba ah. Naon sebagai lockdown aya. Menurut buku yang saya baca, lock itu mengunci, down itu di bawah. Jadi mengunci di bawah. Sia cuma bisa bahasa Inggris sakitu ge. Ya, pas aing lulusan sarjana Blon. Sarjana muda aing ge. Bahasa Inggris pinter. Teu percaya. Coba kau ini tes. Lila. Masih bisa IJ. 1 Blon. 2an. Tiluan. Bang bari sekali tuh aing Thailand, jurusan Thailand. Komo aing geus teu eueuh buat Thailand jauhin sia. Coba bahasa Thailand hai. Naon? Hai nai. Lamun berang? Siang nai. Lamun malam yang enak? Wik nai. Iya. Sampai sia yang ditayang pindungna. Ulah, bisa yang main ah. Ulah. Sia jadi kagu sorangan. Sosokan bahasa Thailand. Buru lila. Neng, erek ke mana? Ibu bicara sama saya, Bu. Henteu tah jeung jukut. Sama ikut lanjutin aja. Kurus tunyungna awewe geulis teh. Neng, menit tebal eta beungeutna. Neng, Bang Emut apanya? Nek ka mana, Neng? Mau cari angin ya, Bu. Oh, mau cari angin. Hayo atuh nyeleuk emak. Emang Ibu jualan angin? Ya, Ibu. Neng, Ayo, Bu. hayo atuh ikut. Bentar, Bu. Tungguin, Bu. Iya, hayo. Hayo, Neng. Ayo, Bu. Eta sepatuna buka heula atuh tong make sepatu. Buka heula. Hayo buka heula. Bu kotor. Ini Kenai buka heula sepatuna. Buru. Hayo, Buru. Kumaha, Neng? Atuh ieu gantian mah geus cangkeun. Bentar dulu, Bu. Ini belum ada anginnya. Bumi ini cangkeun, Neng. Kumaha cenah gantian? Duduk aja.
Mana? Ini kan ngobrol jadi. Kayak gampang ayo. No, gak mangkat suka itu. San, Tahu teh. Doi. kadang. Kadang. Masa hilang gitu. Aksan. Sudah si Ido jeung kasih anu. San.